rasun baraya hendak deui jeung kabayan aduh. Aduh, suasana kieu geuningan nya. Aduh. Bikin bae lah. Aduh. Geus beurang deui yeuh. Aduh. Aduh, teu kabayan lapar. Lapar yeuh. Hayang dahar. Aduh, cenesian tadi kabayan. Baraya kabayan urang dahar heula. Ya, bisa nyaho menu kabayan. Urang tingali nya. Aduh, mantap pokoknya. Menu kabayan poe ayeuna mantap lah. Wow. 4 sehat, 5 seueuh. Sempurna. Picak eueuh susuna oge kita. Aduh, baiklah. Nu penting mah 4 sehat, 5 sempurna. Tingali menu kabayan. Jeung naon tah. Aduh, lapar kabayan. Lapar. Cenahar. Kabayannya mantap berat. Aduh. Urang ka imah heula. Nah, tah baraya. Aduh, tah. Aduh, betul kabayan lapar tuh. Menu Sunda, menu ala kabayan tah ieu. Tah. Wow. Ini jeung asin. Tah. Jeung balam. Waduh, mantap, 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 mantap. Mantap. Tah sambalna yeuh, sambal goang. Jeung asin tah, jeung lalap. Wah, mantap. Jeung asin. Asin. Yeuh tingali. Wih, mantap tuh. Mantap lah. Mantap tuh keur diulek ku makolot teh. Ieu baraya menu poe ayeuna kabayan. Dahar jeung lalap, jeung goreng asin, jeung sambal. Mantap dah. Yuk kabayan urang nyobaan. Ya, urang nyobaan, urang dahar heula lain nyobaan. Pokokna mah sip. Aduh. Mantap, 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 mantap. Makan, makan. Aduh, baraya, aduh, makan juga. Jeung lalap. Ieu menu ala kabayan. Asin. Baraya. Ieu kabayan dahar jeung budak kadayan. Dahar jeung lalap. Mantap pokoknya malah. 4 sehat, 5 seueuh. Apa? Waduh, mantap. Mantap. Campur. Sambal. Mak nyos. Nanti. Aduh, susut. Alah, nikmat, mak nyos.
Bener. Ke topi. Có topinya, yok. Mantap. Batu dah. Wow. Mantap. Aduh. Warga. Aduh. Buat kangisan kieu ya. Maraya najan dahar jeung lalap, jeung goreng asin, tapi waduh menu kabayan mantap banget, nikmat. Eleh lah jeung dahar jeung anu eueuh. Dahar jeung asin oge asal senang hate pikir geunah waduh mantap kabayan di podcast seubeuh tuh aduh urang ngarokok tuh ngarokok itu baraya kahirupan di dunia tumuhing ku dahareun anu ngaranna dahar jeung sederhana oge asal senang hati senang pikiran pasti bakal ngaranna. Wow. Terutama hati orang kersenang pikir orang kersenang atau terungsing pasti sagala dahareun pasti bakal ngeunah karasana komo jeung nu ngarareunah cacakan jeung anu jeung lalap jeung asin oge dahareun eta karasa ngeunahna tah kitu nya baraya. Aduh wareg teuing ieu kabayan ieu lah bayan erek ieu heula ah nana ieu laleson heula nya. Wow. Oh, di warung teuing ya, bari ngarokok ah. Kitu baraya, pokokna mah ulah hilap di subscribe, di like, di komen. Karena kabayan nyeun videona atau nyeun filmna semangatnya. Aduh, sip baraya. Thank you, hatur nuhun kitu dah. Hatur thank you kasadayana terus subscribe, nge-like, komen. Didoakeun ku kabayan sing sararehat.